Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sobat Malina Daramang, mudah-mudahan sarehatnya dilancarkan segala rupina. Kange dinten ayeuna mah bade ninggal kegiatan PRW anu menuju ngabantosan bedah rumah saya. Kalaresan kan si pihak donasi kedah engal-engal gitu, nah kedah dibantosan nya janten urang ninggal langsung ka itunya. Jadi paramet cikeneh gitu ngomean jalan karunya masak buka capek gitu ayeuna oge menuju ngabantosan anu bedah rumah mungkin 2 jalmi kami sareng PRW gitu ieu teh. Urang ninggalnya beri teh hujan sieum keur meujeuhna ngarengkol bari ngopi. Nah, yuk. Hujan sobat Manina. Masalah mah HP-na bisa kabasihan. Kita bumi ini anu jero nih. Nah, ini ruanganna. PRT. Jadi nu ngadamelana oge 3 jalmi. Jadi uka capek dicokelan. Nyokelan, lain nyokelan masalah ya. Malam pengangguran atuh. Beda jeung batur meureunna. PNS. Seberapa luas ya Pak RW? Luasnya 5/7. Oh 5/7. Seberapa jalmi? Jadi biar cepat, jadi anggarannya irit akan terbatas sobat Manina, terbatas kan hari nu kieu meureunnan. Jadi dibantusan ku PRW nya sanajan da namina oge jalmi aya kacapena nya ari niatna ku ibadah mah meureun ku ibadah jeung emang kewajiban kudu ngabantu. Sobat Manina ngaliwat ka dinya tadi nu PRW teh kali-kali atuh leuwih ka sawah bener teh ada kapungkur mah eueuh deui pangulinan teh ka sawah deui bari ngalasimut. Ah ayeuna mah usum lain usum kemarau kitu maksudna teh di usum naon pokona mah bako lecer. Baheula mah emang panggulina di sawah, main bola, cukup koleceran, main layangan gitu. Ayeuna mah kadon senam jari barudak teh marahin HP. Jawa make modal, baheula untuk kudu make modal teh. Zaman ayeuna mah segala make duit, marukan teu lieur, bener teh. Heuh nya. Pikir-pikir mah aya ngeunahna aya teu ngeunahna kita udah zaman mah sagala kudu aya perubahan ya. Kalaresan ieu teh
sawahna garing jadi nges ku jagong di pelakana teh ku bako kacang panjang hujan bejana ngerengkol ngopi udud yah orang kelemur deh tiris karena bahan ngerengkol deh iya mah ulah pohanya di like, share, and subscribe.